Bismillah abdi ngawitan ngarangkai ieu siiran, lain tentang percintaan tapi tentang akhir zaman. Sedih abdi teu katahan, cipanon sing kareclakan, ningali dulur saiman geus mulai papaseaan. Duh Gusti Allahu Robbi, tanda datang hiji-hiji, tanda datang Imam Mahdi, ayeuna geus katingali. Hiji sungai mulai saat, sungai nu ngaranna Efrat, Islam di penjuru dunya, ayeuna keur di harina. Geus puguh di Palestina, can eureun ti ka ayeuna, bangsana geus teu kaitung, nyawana anu ngarapung. Wajar Imam Mahdi datang, geus aya tanda keur perang, keadilan geus teu mihak, nilai Islam geus ditincak. Tanda rek datang anjeunna, ayeuna geus mulai loba, hiji hadis Rasulillah riwayati Ibnu Majah, bahwa mun ti hiji negeri geus berkibar panji-panji, tanda datang Imam Mahdi geus moal lila deui. Duh Gusti nu Maha Rahman, abdi sadaya tulungan, kiatkeun dulur saiman, hirupna di akhir zaman.